Saur Nabi merangan nafsu teh berat, loba jalma anu eleh teu kuat. Aya deui perang anu paling rongkah, tibatan merangan nafsu nu sakah. Ayana eta perang di rumah tangga kulawarga, wajib ku urang dijaga tina kacilakaan dunya akhirat, ku cara mere didikan jeung nasehat. Teu eureun amar ma'ruf nahi munkar, tetep dina jalan Allah teu sasar. Ya Allah nu welas asih ka hambana, mugi nampi tobat abdi sadayana. Gusti tempat pangbalikan sadayana, hoyong naon bae di Gusti ayana. Gusti tempat pangbalikan sadayana, hoyong naon bae di Gusti ayana. Jalma ngagaduhan akal sareng syahwat, duanana diadu pakuat-kuat. Lamun akalna bisa ngelehkeun syahwat, bakal leuwih mulya batan malaikat. Lamun syahwatna geus ngelehkeun akalna, leuwih hina batan sato darajatna. Akal teh cahaya, pikeun bisa milih anu bener, anu hade, anu bersih. Ku kituna akal kudu leuwih kuat, batan kakuatan syahwatna nu jahat. Akal kudu dikuatan jeung dilatih, merangan hawa nafsuna teu jejerih. Dikuatan ku iman jeung katakwaan, isin ku Allah sieun menang siksaan. Kalemahan iman jadi kasempetan, pikeun syahwat ngajak kana kasalahan. Salah langkah di dunya matak cilaka, salah tingkah menang siksaan neraka. Jalma salah kudu buru-buru tobat, ka Allah neda ampunan sareng rahmat. Bari janji moal deui dosa, malah ceurik hanjakal. Sedihna langsa di antara ciri diterima tobat, amal ibadahna jadi tambah ningkat.